dengekeun ieu ku sararia koploknya lamun hirup hayang berkah henteu loba pamikiran naon teh senang gitu santai hirup teh mata kudu loba berbagi tah komo kanu jalma balaleungharnya sok berbagi goblok ulah parlit jadi jelema beunghar teh atuh ame berkah sia teh ngeunah jadi jelema berkah mah goblok bener aing mah mamagahan teh lain teu bener anjing pokona mah rek saha we nya teu kudu beunghar anu sedeng kitunya sok berbagi da sia teh moal malarat ku berbagi goblok kalah namahan goblok lamun urang lo berbagi teh kitu teh aing mah mata kudu ngararopi ame pemikiran teh sehat nya sakitu da kahirupan mah urang teh lamun geus boga mah kudu berbagi ame berkah sakitu teh aing mah koplok sia darengekeun tah amanat ti aing tah mah memang aing lain ustad tapi aing nyaho dasar goblok meureun aing